digigir di tukang jarum teh meni wah kasep-kasep raya ieu. Ai. Walaun pabalakak ieu bungut teh. Cik rasakeun sok kawan. Iya. Musik. Tripod ya. Sambil kan. Iya, Hah? Iya bener. Ya, baterai habis mantap. Hebat aja teh sejinga aing atuh jauh. Cik, cok dengan aing. Bisi teh wanita ditahan pakai tukang. Benar, sok. Sugan teh kuat, bodoh aja. Ngeprank aing mah hebat aja sok kayaknya. Pas. Asik. Asik. Wah. Hebat di siku banyak. Jaratan siapa ya? Kuan deui, wah nya aing ngecen naon. Wah, sabab. Wah, iya. Urang. Ayo, asik. Ayo. Wah. Wah. Kurang ajar sebangsat. Rasakeun saya. Musik. Iya. Goblok rampok gua kieu. Di kampung jah kurang ajar silang kitu carana demi ngabuktikeun eta geuning jayana. Hei para denawa. Aya wayahna ieu jelema kepung wakul bayang kalak. Para denawa-denawa anu tak diningalikeun ieu kejadian atuh kiwari maksud padenga pantosan ye patih ngepung wakul bayawang apasna jinggalan dawala itu jaring carita ayo batur baik dikawinkeun aing teh dikepung bro. Di podaran ku aing sia dor. Aya beja maneh ngaran pangeran sajadinga. Aing lain pangeran di bolowan aing kitu percaya manya pangeran tepek anjing. Kurang ajar puleuh geus teh bohangit. Dor modal sok. Iya. Iya. Anjir kuat tuh. Iya. Allahu Akbar. Subhanallah. Edan nih dia mah. Aladi. Iya. Ayah ratu ini wah. Yakin pangeran luar biasa eta tendanganana. Lamun ilmu aing tendangan kitu di bawah asup main bola boy. Luar biasa itu.
modaran gue maju sok iya. Iya. Balanya haji lemah di barali, guluna diharapna, lain di barali gulu siang muter, alahi, rasakan siap wae dorak, naon, bantuan siap ngadoa, bisa ditempok wae. Ngara mana ya? Ngara kuring dawala, hah? Dawala, nak buat mana? Toh iya makan di muda, udah. Makan di muda, udah. Di modalan apa? Lain ni muda, oh mere duit, nyau ada duit kamu? Ni muda. Oh bisnis, nyau mih nih, lain nih, aneh, saya kemudian, Allah makai kopiah, tapi berat sih deh, ini kumanya, ya di modalan ini kita hiat, oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mana ini paling dulu nih oh dagang bubur. Jauh-jauh nangang bubur apa? Ya ini nulis hana kajak mana? Naon? Rek nulis hana kajak mana? Oh nulis. Ayeuna make nak wana makan di modalan muda baca. Ini Asinannya Pak, yang makan asin gua. Mun. Ayeuna maneh dawala bakal dipodolan lagi. Lain ni podolan. Ya, Ni podolan. Baca tuh. Ayeuna maneh dawala bakal anjing adalah Omong typo kurang aja iya tak ngomong di modalan tinggi panasnya boleh nanti. hias modal pondok itu Aing mah dalam biasa ditongeng kita sok nih ibu-ibu seserian osok di sanana berat bro iya mau banding dipaket ke jadi babu ke naon deui atuh si lagi carana kita iya waktu penjat batok na ku aing wae kita tak tuman Boleh.
Ini jadi ponok. Mulit tinggal. Ini mulitnya ini mah. Kusut. Ini era. Dalang pamunarkeun. Setenep itu. Ini mulitnya bener ini era. Dalang pamunarkeun. Banyak. Oh tenang. Ayo bisa ngomongan. Ini enggak ada rutal. Dadah. Ngomongan usia dadah. Aing capek. Itu dadan tuh. Cekanya kain deh. Nuhun dadan. Ya si dadan mah pasti nurut kai. Rek teh nurut kumaha si dadan mah hirup dengan saukur ngagulak-gilak aing. Lamun eueuh aing teh mana nyatuna si dadan. Sia mangeuna turun mobil, unggah mobil. Sumping kan uka gua naksad dibere balikna di bahanan aing digencet kena kota yang itu sih dadan aing mau hirup belum ulang dadan ya utang mas siapa yang cepet cekuk banyak ya astagfirullahaladzim lamun teu apa kana kopeahna jeung jebet aing. Untung apa kopeahna teh pakadurung. Ini ini gaya Jang Iqbal. Gila si Iqbal euy. Erona montong hareupeun aing. Teu naon tah teh nyoe guguk naon tah tepok. Donat. Abang boga rezeki. Rezeki naon sia? Ning eta boga kadu. Lain kado. Lain kado. Lain kado. Mustafa. Alak bisa ngomong deh. Alak pisan mah. Wan Ciborit Suryare Tangi Dina lagu boleh kita kompak. Dina lagu boleh kita seia sekata, tetapi tetap kamu musuh, aku juga. Yang tak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu. Karena engkau tercipta menjadi musuh, aku satu kabuyutan. Hei orang yang banget jadi gacangcut. Kita ini gacangcut. Di perdalan baik sok. Iya. 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 Dibunang keras. Iya. Vodka. Iya. Dibunang. Baik dibeliu. Iya. 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 Mana ketik?
Ale-ale goblok gitu. Di mana namanya wayang getihan. Bina tuh. Hah? Ya bina. Api-apina. Oh, tengah api sih teh karunya nu laju ditipuan situ. Tiga kan. Hah? Tiga. Mejiga naon? Tiga dina film-film tadi. Jika dina film, Film. emang aya film anu getihan? Hanya loba tuh. Film naon? Berpacu dalam melodi. Eta mah kuis, belagu lain film jeung getihan situ. Banyak host kali gelut yang peserta. Dina gelutnya kayak mau karogok-rogok. Pokoknya rupiah dulu. Nek modal nggak hina kene guys. Aduh li goblok. Tidak. Iya. Kamu orang siapa yang banget dan juga cangcut? Karena dewek, iya, syas terdinga, cepot. Oh, cepot. Cepot. Yes. Jelek sekali namanya cepot. Ayo mana saha? Kurang mana mana ngomong lagi ya? Saya dari Belanda. Alau. Oh, di Belanda, ya. Ngaran mana saha? Nama saya Pandekok. 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 Dari indung mana? Pan maot. Oh maot. Bapak mana? Nangis Belanda gitu. Curikim nih tapakan. Oh bodas saya telempang dan coblok tapakan. Di podaran kurang mana? Banyak Belanda ya di podaran. Belanda buhun. Rasakan gua ini Belanda wiwitan. Iya. Belanda liar. Longleng kana wawan. Wow, lo bakica-kica. Iya. 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 Wow. Wah sekali. Bulu nasu. Tinggal bulu. Oh, di jero ada jantung. Ada telih mucing. Ayamnya ada telur. Ciluk bakeko. Ya teh kuman teh aja. Iri gunung, lusi, cacing, paingat desang asrapuk sebenarnya. Edan, yakin 100% ulah 1000% eta pangeran sasanya.
denawa aing pada bubar kata bulan buka sakti adalah pangeran sastra jinga ngan teganteng kalem wah kumaha jika na aing eleh nya ada panah jelema gak tuh deui ku aing disirap sadunana lajeng ieu patih malung dudu patih samanea ngawatak ajian sirap si megandana itu menyebabkan kaya asal jinga landawala sangkan nyegrek-gerek itu jaring carita inandak kumamrat maduki yang malara inandak kumamrat maduki yang malara mawat disirap si megandana sirap si megandana ayo ayat 2 ini 2 berarti 2 ayatnya hawasia lamun teu mampu balik aing mau kuat tinggal aja cik kayaknya bener cik si lain daulah tempolnya kalau labur daulah oh coba lah menurut kita tadi jian parepe akade meureun teh akan geus maot teuing dibawa ka luhur teu dibebeutkeun ginyal keur maha manggadingan teh nya nuhun da wala si lain syariatna hakikat pitulung pangeran da sagala rupa di dunya mah wah nu mubadi ratu nu kadeuleun nu katempo sagala rupa ge pan kudu jadi ilmu lamun teu jadi ilmu rugi nya da kabeh ge panjelema mah jadina kungkungan kodrat rodat numur beung alam sapanjang urang manteng mayang kahyang mahalangkeun sapanjang urang bisa merdeh kana asihna Gusti munajat kana kersana nu kawasan bener da urang ieu sirap si megandana tu minakta teu astajiga ada segala rupa gaya dawalanya urang teh dan umat pitulung pangeran banyak kunaon naraka tunuhun ayeuna burat-burat ting panoneun capek atau pangaruh bakakak hayam meureun di Devi Collection juga nama kitu da urang kade ting pengaruh ieu meureun pais jamur yang tahu tahan nah itu kumaha nya panarek ini turang ketahan daulah coba ieu sare teh jiga dibius kumaha teh jeung kerek di Gusti nu agung do kerek we lo tuh nya kamana karep engge ditunu sarua lo tahan lanjut aing sare di senu mawa lo nya kalau itu jeung ngacai jeung naon cek aing ampun payahna udanga
ada urang. Wah, siap keselari. Areureum. Ampura dawala lanceuk mana di bawah ku kaula sok bawa. Bawa ka dieu sapare sakarung. Diliwat ku aing kabeneran aing rek ngarona ayeuna. Ayo kurang bareng-bareng ngaliwat ayeuna bawa pare sakarung. Goblok cuman di kain penting ngali nurun. Oh. Astaga. Wayahna dibawa ku kaula. Tenan naon? Bawa wanya bisa kumaha we kahayangna. Asa pangmayarkeun hutangna. Coba hutang kuring teh. Deudeut teuing, tong nepi ka deudeuh. Paling urang teh nyamung teh. Teu yakin aing pangeran jiga kieu ya pun. Ya pangeran kerek nepi ka kieu. Pangeran kabecus kieu. Bujurna bocor beureun. Gusti nu agung duhna itu teh bosang. Jika ada harta tai Waduh Gusti nu agung. Ampura dawala. Ke ampura menges lebaran tong ayeuna. Tapi nyambung aya ngomong geus kitu. Tuh. Dibawa ku kaula ila ceuk maneh bawa. Baturan hangit ieu. Ku bauna aing teu kuat ya ampun Gusti nu agung dibawa ku aing kawa-kawa. Astadinya di sana ku ya patihnya tengah jujuk negara kirirna. Dawala ditinggalkeun di leuweung. Bari jeung kayaan ti Brasare malung pangaruh sirap si Megandana. Lami-lami ieu dawala disangka bangke ku sasatoan. Pang-pangna nyata sasatoan manuk-manuk kemakan bangke. Muih di saluhureun dawala itu jaring carita. Tarasan pisan Raden Gatotkaca anu jumilarian Arjuna. Margi Arjuna leungit tampil lebih hilang tanpa karana. Nyata ti nagara Amarta pura duka ka mana leosna. Barang ningali aya manuk muih di luhur. Penasaran di Gatotkaca nanging reuwas. Barang ningali ieun di tedawala anu ngacoprak di tengah leuweung. Mang waspada nirakato. Mang waspada nirakato. Ada kumarangan. Si dawala ini hadap dawala kunaon maneh aya cok.
sang ngalaga ingkang samya ngalaga Lusi lan paingan kiri gunung Lusi cacing paingan tesak asal buk sebelah jamu jodoh teuing dola Masya Allah dola bu oke ayo bau si cepot mah ya itu tapi gimana dola Gusti dua bungkuna dola berat waduh cilaka si daulah tuh udah hirup penek si daulah teh buah-buah pingsan si daulah Raden Gatot Kasaemut kena Purwadaksina Purwa Wiwitan Daksina Bekasana emutnya tak Prabu Batara Kresna nyata nu kagungan kembang Cangkok Wijaya Kusuma kemang Cangkok Wijaya Mawar buah-buah wayana paman Arjuna di mana salira tujung Israwara ulah budi sana Israwara dibawa ke buah Prabu Batara ini dola ini itu kayaan anak Ida wala di sana ku Gatot Kaca hari astaginya di sana nyata ke negara Giriratna disangakeun nyata ka Prabu kana kamurka itu jaring cari gacatur di jalanan ya astaginya di sana kaya karaton negara Giriratna disangakeun kaya raja Tatu raja orang ningali astaginya bebengetan anak abut-abutan penuh itu jaring carita nanging ketinggali ku Dewi Wirginingsih astaginya dirawuh di pangku memang leres ya teh Dewi Wirginingsih teh katarik ka pati-pati kewas paragama ku ieu astaginya kabung bulengan tungtungna batu turun kesik naik itu turun ieu dae nanging mitohana nyata Prabu kalaka murka kedua malahan bade dipateni astajingan nanging dihalangan ku ieu pati ya astajingan sareng ieu Dewi Wirginingsih dicara kabur ka tengah leuweung silih simeh ku kadeudeung silih sebrol ku kasono astajingan sareng ieu Dewi Wirginingsih kalarasan dina mangsa astajingan kabur ti nagara Giriratna sareng Dewi Wirginingsih kasumpingan tamu ti nagara Astina nu bade ngalamar nyaeta para Kurawa kanggo mantrak kumara nanging barang ngadangu yen Dewi Wirginingsih ti sanak ku astajingan atuh para Kurawa pang-pangadorna nafsu nu ngagudu-gudu amarah teu kawadakan lajeng ieu dorna milarian astajingan sareng kairing para Kurawa ngasuh ka tengah leuweung kiwari astajingan anu mana kiwari nuju silih simeh ku kadeudeung silih seblong ku kasono di tengah leuweung maksad bade bulan madu astajingan sareng ieu Dewi Wirginingsih ya alhamdulillah leueuh dewek bered bulan madu gitu akang
kabiruyungan dewek teh sangka aing kawin jadi bapak laksana aing kawin Masih ingat berapa penting Neng engkang bagian gelis ieu teh akang teh teu ngimpi beuring ningsi teu ngimpi justru kaulan masa ngimpi pakunak sareng salira panokan kalbu bebeneh pamepes hate beberehan ugasnana bagian neng ngimpi jadi kenyataan duaan neng waras engkang neng itu naon mana kan cepet menikah saja meni romansa romantis neng kumaha neng teh bener bogoh kakak bogoh kakak kaulah teh bogoh kasalira lamun teh kurang rumah tanggaan namun akang hayang eueut jadi eueutan kuning bagian lamun akang hayang mam diuapan ku kaula bagian gelis lamun akang hayang ibak diibakan weh kamar tarik ting tinggal dibohong ibadah kieu lamun akang hayang diacukan kuning bagian ini lamun hayang akang hayang kiih dikihan kuning iya beres aya bagian dedeting kami teh ngage parfum naon meuni seungit dan ieu teh ngage parfum naon meuni seungit ngage minyak neng minyak naon minyak rem aduh palingan meuni seungit bener ya wae kaedanan gua aing pada aing teh sabulan teu mandi deui ge bagja engkang neng kurang siaran kuning saya mangga neng bagja kurang pinalaunan kaula engkang nayaga kami tahu lagi elah keres aduh cie kaset teuing gening panutan kaula teh Kang Cepot meni kaset teuing ikat nepi ka seungit kieu udah teuing Kang Cepot ieu kunaon ceuli teh ngucul ieu ceuli nu juplu neng teh ceuli Kang teh tos lami mareuhmeuh teuing sawios kantong dilandongan lucu resepna bagian teuing Kang panutan kalbu bebeneh pamepes hate bebeureuh anu geus maneh
baca kang punten dia dina soca cileuh bade dihala dedeh teuing kang kita yang ngimpin dulu Gusti ngagung neng engkau nuhun pisan neng akan perantos aya dina hati neng kaula nuhun mangka perantos jadi istri salira hiji kahormatan neng ai putra ge hayang saberiji kaula putra teh hayang 50 mayana rula dinten ngadamalna Allahu Akbar pekerjaan berat